Assalamualaikum dulu salam buru baraya salam dunya tepang dei sarang tata dan nami harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Balati Demit bagian kasalapan. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Geus 3 poe Nyi Min ngancrekna di asrama ngadon sagulung sagalang jeung kaum nu geus digebrus kana jurang kahinaan. Jero sakitu poe teh can aya nu wani ngaharu biru, tegesna weuteuh can aya nu noel-noel acan kasebut ku pihak soldadu Jepang mah. Mun dipeuyeum teh mah kawas nu ngahaja dipeuyeum heula meureun atawa sinawawuh heula jeung kaayaan bari kapangaruhan ku nu rea dipalar gampang ngalilindeukna jeung newakna engke. Dina mangsana rek diekahkeun. Teu kitu cenah keur nu enggeus-enggeus mah kasebut bus gapruk pada ngarweg teh nyaan. Komo kasebut kana cocoan anyar matak ngahudang ka sono keur nu kabeneran kabagian ngagulang gaperna. Ari ieu bet diantep atawa pada ngantep teu beda ti buaya nu tara buru-buru ngarecah mangsana, tapi sok diingkeun dipeuyeum heula. Atuh rakusan nu minangka buaya anu ngagusurna can katembong aya elol-elol ngulampreng kadinya. Teu kalangkang-kalangkangna acan ari lain nu kaimpi ku Nyi Min mah basa anyaran datang. Kesel jeung teu betah namah tetela tambah karasa dibarengan ku siak keterna hate nu seber tagiwur. Gegebegan ku kawajiban nu can kaalaman anu daek teu daek kudu dilakonan dina paksaan ancaman congo bayonet. Ongkoh kitu cenah nu enggeus-enggeus oge ti lembur diala kupang bibita geus jadi mamangsaan sumeren dina ancaman pakarang. Geus taya bayana bisa mungpang keur nu kasebut butuh keneh ku hirup mah nya kapaksa kudu leah pasrah merosotkeun tali kehormatan bari bakal nadangan hirup taya beda nanti runtah anu geus dialungkeun kajarian. Untung keneh keur Nyi Min nu masih keneh pangger kandal iman bari geus nekat batan kehormatan benang digadabah ku nafsu hewani kajen ajal jadi wadal panandasa kakejeman. Ongkoh deui apan eukeurna mah batan kapanguruhan ku nu geus nyampak berkah ayana keneh panang tayungan pangeran kalah bisa mangaruhan marenehanana nu kasebut jadi runtah sangkan hojah pikeun ngalap deui pangajen ti masyarakat. Tetela bangga jeung gede risikona mah pokal kalakuan demit kitu teh. Da puguh dina katohyana mah angger-angger kudu diwadalan ku nyawa. Tapi batan diri jadi runtah seumur-umur, eukeur mah nya mending nekat nyieun pokal hojah kitu. Ongkoh meureun buahna oge moal mubah boh keur dirina, boh keur bangsana, nu geus teu betah hirup dina bangbaluh congo bayonet deui nipon. Lah aya ku sagala bruh-breh nya Mas. Ceuk Nyi Omah nyamperkeun bari geek diuk dina bangku gigireun Nyi Min nu bangun pana ku lamunan. Naon teh ce? Nyi Min ngareret beri jegoh batuk. Tayohna teu kuat ngambah haseup rokok nu diserebung-serebungkeun ku Nyi Omah. Nu ngalepus udud bangun nikmat bari teu malirek anu teu biasa. Mohon ngalamun, pokna deui bari seuri. Kumaha ce perkawis eta teh? Cindak nama beres weh. Malah poe ieu ge geraya bejana nu nyugemakeun keur urang. Keun sinanungtutan we marulang kaliang kubur. Di dia oge ngadon ngagalaksak wae. Terus ieu teh ce? Nyi Min ngaranjug reuwas campur jeung bunga. Sanes lamunan cikeneh ieu mah. Dupi maksana hojah runtah nu nyata nu tos ngaraos teu betah aya di carian. Jep jerempe kaganggu ku kedeprukna suara sapatu nu ngadeugetan panto kamar asrama. Rai panto muka ngareket disurungkeun ku nu ti luar. Gebeg Nyi Min ngagebeg bawaning ku reuwas jeung sieun. Ninggal sersan rakusan nu mencrong bari nyarande kana kusen. Panonna teu beda ti ucing garong nu leubeurit. Serenge si rakusan seuri untuk emasna ngebarasat sedang ududna ngelepus ngebul kawas nu keur ngebang balerkeun nafsuna. Sakedapan Nyi Min semat ngabetem bari tungkul. Pikirna beuki yakin yen dirina geus dikorbankeun pikeun ngaladenan si rakusan. Bagus danah. Rakusan seuri bari mendet ke panto ngaleos tinggalkeun Nyi Min jeung Nyi Omah nu keur uplek ngobrol. Kenal saleng nu bieu ce? Nyi Min ngareret ka Nyi Omah. Kantenan we da mindeng ka dieu.
Terus ngaberi gidik dengan oge abdi mah bangun bengis pisan geuning. Moal ari tos dirangkul mah. Ah ece mah. Buktina geuning can aya nu diteribu leuh urang dieu ge. Mana ulah sieun ongkoh bangun nu bogoheun di ka Imas mah. Beda we keletna nembe. Bae teuing kanggo abdi mah ce. Sanes mangga teh teuing nya. Tekad abdi mah moal robih deui. Nyi Min tungkul sorana rada deureuda. Yakin nu matak teu cangcaya ge ece mah. Deui duka kumaha bet make katalian kunyaah deui. Cacak mun wasa mah kawasna menit ieu ge di jurung mulang. Omong Nyi Omah bari ngusapan ka Nyi Min. Ongkoh Imas ge sing yakin we ka pangeran. Atuh ece sorangan moal cicingeun. Satekah polah rek mantuan nyar akal pi jalanan Imas lolos. Ah mustahil Imas kan sempat bisa nompokeun harewos ka ece ari bari teu yakin mah kana munatna harewos sorangan. Mun kitu mah atuh sami we sareng ilmu aju. Jep de jempe ka ganggu kedeprukna sora sapatu nu tuluy nyurungkeun kana panto nu teu dikunci. Sakali ieu mah lain rakusan, tapi soldadu Jepang nu pancen jaga di eta asrama. Nyarita bari pebeta anu maksudna marentah ka Nyi Min supaya buru-buru dangdan di daguan kurakusan di panganjerkanana teu jauh wetaneun asrama. Eukeur mah dag digduti tadi keneh, malah biwir ge baseuh keneh tas nyaritakeun soal eta. Ari pek jol soldadu jaga nu mawa parentah kitu bari nujul ka Nyi Min pisan. Atuh pugu we mani ngadadak sepa tegetihan Nyi Min teh. Rek bisa ditengtrem-tengtrem kumaha pikiran nu geus tagiwur ti memehna. Bari jol teh nu dipikasieun datang bari marentah kudu buru-buru datang ka imahna. Piraku sugan ari butuh kopi babueun mah. Jeung tangtuna ge mun nya kitu moal teh nyokot manehna. Bari moal aya basa diala kupang bibita deui. Nu matak dangdan oge tuning sarapna, buuk ngahaja sinang ngerdig teu disisiran. Efek dibageuhan teu oleran cara keur di lembur. Cung ulah salempang didoakeun ku ece sing salamet. Cek Nyi Omah rada ngalimba. Kawas nu ngadadak beureut rek papisah jeung Nyi Min teh. Tayoh namun lain dina kaayaan keur kitu mah kana diandeg-andeg enya Nyi Min teh. Komo make ngajurungkeun bari nyaho mah yen nu disampeurkeunana teh buaya mangap anu keur ngadaguan mangsa. Atuh nyaah jeung deudeuh ke lain meureun. Dina rek jung Nyi Min indit bari kaleget teh manipok depok deui Nyi Omah nyebutkeun ulah poho jeung miceun ka manehna. Malah Nyi Asih masirikna teu muntangan bari ngok de nyuman minangka nyanggereudkeun tali kasono teh. Harewosna ulah salempang Min mah moal burung lolos tina jurang kahinaan. Ongkoh sing yakin we kana harewos sorangan. Gerungna sora pikap nu mawa Nyi Min ti asrama ka panganjerkan rakusan nu teu sakumaha jauhna ti asrama. Marengan jeritna batin Nyi Min nu sasambat ka indung bapana bari muntang manteng ka Gusti Nu Maha Suci. Gedong nu biasana teu dijaga teh dikubeng ku paker kawat nu minangka jadi panganjerkan rakusan jeung sawatara urang baturna. Barang srog teh anjog kadinya. Katempona ku Nyi Min mah taya bedan ti pangberokan anu diteundinan satogaralak nu lapar ngadaguan mangsa. Nu matak anajut teh turun di buruanana. Bulu punduk ge ngadadak muriding marengan ratugna angen. Rai keung rek kalengkah asar rempodan teu kaur laju cacak mun teu dibarengan ku soldadu Jepang mah kanalah lahan balik deui. Awak ngadadak lungse teu narangan, pikiran tagiwur loba kapaur. Sakolebat katingali siga aya batur urang asrama kaluar ti kamar nu aya di patengahan. Kebat lempang ka tukang dituturkeun ku soldadu Jepang nu puperikilan ukur di kaos sangsang jeung di calana pokek. Gek Nyi Min diuk dina kursi nu aya di rohangan hareup. Bari pantoana ditutupkeun ku soldadu nu marenganana. Teu kungsi lila jol rakusan ti jero bari alangah elengeh ngajak seuri. Gek diuk dina kursi anu aya di hareupeunana. Nyi Min tambah ratug dag digdug keung ku pamencrong jeung giler panu nu bangun galak. Anone, bahukah sama-sama sini tinggaru? Pokna bari mencrong, sedang anu ditanya gogodeg bari terus tungkul. Ah, tidak maukah? Nona mesti mau. Tinggaru di sini mesti senang. Makan banyak, pakaian bagus.
Pokna de bari tetap mencrong. Apakah Tuhan membutuhkan saya untuk babu? Nyi Min ngawani-wanikeun maneh nyarita. Babukah? Oh, tidak. Kalau bukan untuk babu, untuk apa Tuhan perlukan saya? Oh, nona manis dan menarik. Tapi rambut panjang tidak bagus. Mesti potong. Tidak, rambut saya tidak mau dipotong. Oh, tinggal sini potong mesti. Dan pakaian nanti saya kasih beri. Si Rakusan beri nyamperkeun lalaunan. Tidak mau, Tuan. Cek Nyemis muringis beri undur-unduran. Hahaha, mesti mau. Tinggal kampung tidak senang. Dan saya sengaja nona bawa sini. Tidak, saya datang untuk calon juru rawat. Dan Kuco yang kirim saya ke Bandung. Nyimin nyoba-nyoba ngebela diri. Betul, memang Kuco saya minta kirim nona ke Bandung. Tapi untuk calon juru rawat kan? Barangkali nona salah dengar. Atau itu Kuco salah bilang sama nona. Si Rakusan mendengar gagak mata sibit namanya si Ganu Perem. Tidak, Kuco bilang saya untuk juru rawat. Saya mau. Bagus, mesti mau sini. Tapi bukan untuk tinggal sama-sama Tuhan di sini. Tinggal sini mesti. Dan nona rawat saya. Hahaha. Tinggal sini mesti senang. Nya di tanah itu teh si Rakusan bari neuteup ka Nyi Min nu muringis sieun. Saya takut Tuhan. Nyi Min balaka bari neuteup. Takutkah? Masa takut? Nippon Indonesia sama-sama tanah. Nya di tanah kitu bari jung nang tung. Brai muka ke jandela hareup. Ngadon tempat tembok keluar nu geus mimiti burit sareupna harita teh. Sajong-jongan manehna ngalong dina jandela, pikirna ngalun marengan lamunan, sedang di luar beki poek baju kapeuting. Tapi si Rakusan tenang-tenang baik kawas nu taya perhatian naon. Sanggeus simpe anamali ka Nyi Min anu ngeluk tungkul teu lemek teu nyarek, angeunna ngedadak ratug jeung awakna ting sariak. Sur stresieun lain tiris lain da puguh perbawana nafsu nu hayang gerang ngerangkul. Dicoba dibang balerkeun ku ngalong deui keluar, manan paler malah kaasa tambah ngegedur. Kakepohan ku hiurna angin nu leuler ngahiliwir. Angeun semeg asa hese ngambekan, nyoba lelempangan suku kalah kanyorojol tur asa locot. Brai mukakeun kamar pangsarean tabah ngaheab nafsu nalir ibarat seuneu dibanjur ku minyak bensin. Sabalikna pikeun Nyi Min barang mireungeuh pola Rakusan kitu teh. Bari kaayaan geus peuting maju ka Isa, tambah rui-rui keung, ku marganing biheung, rerempodan rempan ku boa, pupuringisan inggis ku bisi. Komo barang brai masih Rakusan mukakeun panto kamar pangsareanana. Geus lain deui ngagebegna teh. Awak ngadak-ngadak ramoh poy, kesang tiis ngorolok sabulu-bulu. Cacak mun wasa mah awak teh ngadadak lalungse kawas nu dipupul bayu. Meureun kana lah-lahan luncat tina jandela. Keteyap di Rakusan lempang lalaunan ngadeuketan ka Nyi Min. Tapi barang rek gek diuk dina tangan kursi nu didiukan ku Nyi Min anu rek dilindeukan teh ngadadak ngejat. Saya permisi pulang. Kalau perlu besok pagi datang kembali. Pokna Nyi Min bari undur-unduran kedeget panto. Purangkah? Purangkah? Rakusan mencrong bari kawas nu kaget. Ya, saya permisi pulang karena sudah malam. Walau Nyi Min tandes lantaran inget kena pibahayaeun. Tidak, nona tidur sama-sama saya. Mau makankah? Makankah dulu? Tidak, saya mau pulang. Nyi Min kekeh beri rempodan sieun. Oh, purangkah? Tidak. Nona mesti tidur sini sama saya. Maukah? Cek si Rakusan beri rek ngarangkul ka Nyi Min nu geus serikat ngejat bari ngacerit bareng jeung ngabelewerna peso balati ti luar ngaliwatan jandela. Nu nancep lebah jajantung nasi sersan Rakusan nu tuluy nyolontot bari gegerungan. Bruk rubuh ngalungsar dina ubin. Kekerejetan kawas domba dilekek rek ngalepaskeun nyawa. Keak.
Keak. Sora nu sering ngahihi bareng jeung sora koreak disada hawar-hawar luhureun suhunan. Mireungeuh kajadian kitu, sakedapan Nyi Min semat bengong. Biwir rapat bari ngadeg-deg bawaning ku reuwas, komo barang ngadenge sora nu sering ngahihi nu disambung ku sada koreak dina suhunan, ngadak-ngadak jadi meruringkak bulu punduk. Hate seber loba kasieun. Ras inget kana pibahyaeun nu bakal tubi baka dirina. Rikat Nyi Min ngajewang buntelan pakaianana tina luhur meja. Brai mukakeun panto nu kabeneran teu dikunci. Jlig turun tina teras brebet lumpat ka jalan. Reg ngarandeg bari luak liek bisi aya nu nangenan. Geus teteg bari ucul tina sagala kalungse tadi, kakara mapai-mapai handapeun tangkal kanari nu rada poek teu pati kacaangan teuing ku sinar listrik. Lempang bari teu apal di jalan jeung teu puguh nu jijugjug. Tegas ukur nuturkeun indung suku jeung panuduh keuntes hatena nu bakal aman tinu nyusul. Teu aneh mun tuluy ngapruk aprak-aprakan teh. Kawantu teh puguh tujuan rekamananya indit. Nyaho di kaler kidul oge henteu lantaran linglung. Ku kitu teh mah pantes pisan da puguh teu kaop ngadenge gerungna sorang mobil atawa juringkang jelema nu leumpang, tuluy nyimpang atawa nyalingker kanu poek. Beuki lila, beuki jauh, beuki teu nyaho di mana lebah-lebahna. Beuki karasa deui capekna mangkaning hujan geus paparalakan badag. Manataya keur ngiuhan-ngiuhan acan, ari lain imah-imah gedong nu geus mareundeut pantona bari patarenggang mah deui. Ngan nyai-nyai kabireungeuh ti kajauhan siga lampu warung nu masih keneh muka ting kebanana. Sidik warung sangu kabeneran corencang taya nu keur barang beuli. Nunyang hareupanana awewe tengah tuwuh bangun dareh dah someah pisan. Harita oge mencrong ka Nyi Min nu nangtung hareupeun warungna. Puri nyai, ngabarasat kilat sarta dituturkeun ku beledagna sora gelap dibarengan ku gegelegeranana sora guludug nu ditungtungan ku bregna hujan nu kacideng ngagebretna. Kawas anu menang nyicikeun ti langit teh sanyana. Di dieu atuh dilebet ngiuhanana nyai, cek awewe kolot tukang warung bari ngagupay. Nuhun bi, bios di dieu wae. Walau Nyi Min bari nangtung di luar. Is, tu umum iris rang ceret di dinya mah. Cek nu boga warung deui bari bangun nu neges-neges ka Nyi Min. Mulih ti mana atuh wengi-wengi nyai teh? Heg nyalira deui. Maksad mamilarian pun dulur. Mung dipapai ti siang keneh teu kapendak. Walau Nyi Min, dupi ieu leresan mana nyabi? Cicaheum ieu teh nyai. Ta mohon nembe teh aya nu nuduhkeun tos ngalih ka Cicaheum. Nyi Min manggih akal pikeun nyieun pi andel. Di dia atuh dilebet geura sugan we mangna terangeun ka tuang saderek. Sareng tiris di luar mah. Nuhun nya mugi-mugi we atuh kenging pituduh. Walau Nyi Min bari geek diuk dina bangku nu nyang hareupan dasar. Tuh pi saderek teh saja nenganana nyai. Nyi enah kawit ti Ciparai mung kantos lami di Tegalega. Jadi ngalihna ka dieu teh ti Tegalega pangintennya. Cek salaki nu boga warung nembrong. Muhun. Dupi carogena kana naon damelna? Cek tukang warung bari neuteub ka Nyi Min. Wartosna malebet peta di Cimahi. Asa teu aya ari Nyi Enah nu carogena jadi peta mah? Tempas salaki tukang warung. Ongkoh meh apal sadayana kangaranan ka urang dieu mah. Pubuhan kasebut lembur teu sabaraha legana. Ari nu anyar pindah teh Nyi Enah deui. Cek bojona bari malik ngareret ka salakina. Nyangan salakina supir eta mah, jeung lain pindahan ti Tegalega deui. Mun teu salah mah ti Cibangkong. Hawa tos we nya heug tebih panginten, cek bojo tukang warung bari malik ka Nyi Min. Mohon da ngahajawi ti Ciparai, walau Nyi Min nembongkeun pasemon nu bingung pikawatireun. Ongkoh budakna we dikasarepan ku watek loba nu nyaah. Maksad teh bari sakalian hoyong milari pacabakan, ulu ketek we di lembur ngaraos kesel. Dupi ayeuna bade ngabujeng ka mana deui? Upami tos kantenan teu kapendak ieu mah, nya panginten kedah teras dibujeng ka Cimahi. Saena mah ulah diteraskeun ayeuna. Nya tos wengi teh dina kapendakna oge mata kualurat. Leuheung basa upami tiasa ngararep di asrama. Kumaha upami henteu? Salaki nu boga warung ngaragangan bari neuteub ka Nyi Min. Ongkoh ngaraos melang we deui mi mah bini hayo wengketa disangka awewe teu puguh.
Kandaraanan oge kawas nama aya deui ari tos sakieu wengi namah, ceuk salakina. Mana hujan sakieu ngagebretna deui. Kantenan walurat nama mana teu kinten ngaraos pingahna. Upami embi sareng emang kaleresan ridho makarareban ku abdi sawengi ieu. Cek Nyi Min bari tungkul. Ih ari nyai teu ridho mah meureun moal megatan. Ongkoh deui embi sareng emang nama sok keras ka awak sorangan. Ngomong bojo tukang warung. Ongkoh rek silih PHP-keun diri teh sareng saha deui atuh. Upami sanes urang sareng urang deui mah tos jadi kewajiban manusia hirup. Urang teh kedah silih tulungan silih titipkeun nya diri. Leuh sawer ka jero geuning hujan teh. Ceuk salaki tukang warung bari ngojengkang nutupkeun tingkebanana. Tudah sesah mapai-mapai baraya di kota bari teu puguh teuing dumuk alamat nama. Manasina kaos di kampung. Di kota mah aya perkara jeung tatangga teu wawuh teu terang-terang acan ngaranna ge lain bebenjon. Ceuk bojo tukang warung bari nyicikeun citeh haneut kana gelas. Sor disodorkeun ka Nyi Min. Bade tuang atuh. Pokna deui bari nyodorkeun keler wajit jeung ranginang. Moal abi cekap keneh. Walon Nyi Min bari regot nginum. Tayohna ngarasa tuhureun ti koro tas lempang sakitu jauhna. Bari diudag-udag ku kasieun. Ari jelema sieun teh sok poho kana sagala rupa. Tampolana poho kana dahar-dahar acan. Kagungan sabaraha putra bi? Nyi Min nuluykeun deui caritana sabada ngaregot citeh mani beak sagelas. Tina bakating ku hanaang mangkaning tiris dieu sian cai haneut. Mani karasaeun haneutna peujit nurung karingkal teh. Kaduh mah gaduh nyai. Wong nyeta ku taya nu awet umurna. Kaos nu teu dipercaya ku pangeran geuning bibi mah gaduh anak teh. Nu cika mah awewe, kawasna upami aya moal tebih ti nyai umurna. Walon tukang warung. Aya alo embi nu milu di dieu kaburu aya milikna. Nya ayeuna ngiring sareng salakina di Jakarta. Atuh ayeuna mah ukur gulak-gelik kadua emang nawe di dieu teh. Tukang warung nyaritana bangun nu ngageuri. Kawas nu enya hayang pisan boga anak nu panjang umur teh. Rupina kaetang nenggang imah warung teh nya bi, ceuk Nyi Min. Pantes upami jadi panglirena nu lalar diwat teh. Laras kitu pisan mung nyeta ayeuna mah da teu pati kaladenan. Teu cara basa aya keneh si nyai alo embi tea. Nya lumayan we harita mah. Nanging ayeuna oge ari sepi pisan mah henteu. Peda eta teh we panginten ku nenggangna. Ceuk tukang warung bari cur nyician gelas nu dijanghareupan ku Nyi Min. Jep jempling kalindih ku jurig tunduh. Nu kadenge ukur ngrecekna hujan. Nu ngeyer kawas taya raatna kakapeungan kadenge gerungna sorat truk nu ngaliwat ka hareupeun warung. Payohna karasa tibrana sare teh diganda bari jeung digembrong ku tumbila ge. Teu cara basa keur di asrama, teu weleh guling gazahan balas dirobeda ku gegebegan loba kapaur. Ku kitu teh mah ongkoh ka jurung ku tunduh jeung capek deui meureun balas lelempangan atawa perbawaan nu asa dikolot sorangan, mana ari goledag ari reup bae Nyi Min tibra. Hanas buntut tina kajadian cikeneh, da puguh geus nekad kari kumaha behna tea. Manah henteu jadi pikiran teuing, ku bisa nalesot tina marbahaya ge, geus kaitung untung, bari manehanana pohara nganuhunkeunana kana panang tayungan pangeran nu maha kawasa. Geus aya di luar kitu, lega ieu ambahan dina dianggapna jadi jelema buron oge, moal jojol krewek bae katangkep, moal model cara di asrama, anu sasat lauk dina bubu. Kurang-kurangna milik mah geus pasti bakal ngalaman direcah. Ngerasa bungah malah ku bisa na teurak peurah pangaruhna harewas ka panggeusi asrama anu disebarkeun ku Nyi Omah jeung Nyi Asih. Bari dina babak munggaran geus karasa buahna bari lain ku anu lian deui. Kahardieun ku Nyi Min oge yen sanajan manehna teu rumah samaehan, pedah nya ngabelewerkeun peso lain tina dampa leungeunna. Tapi ku mangluputkeunana bari taya saksi nu nangenan, geus pasti manehna nu bakal dituding baripada mapai nareangan. Cenah dina parangna teu katuding boga pokal kajahatan, ari disebut geus minggat ti asrama nu hartina mungpang kana karep parentah nu keur kumawasa mah kudu bari angger bakal pada mapai nareangan. Nu matak dina enggoning gilig bari kari kumaha behna teh, kahartieun ku dirina oge henteu kudu bisa leuwih rikeup dina nyumputkeun pasemon nu picurugaeun sing saha bae. Subuh keneh bisa nu boga warung geus nyaring ngagedur mirunseunna di hawu di dapurna. Salakina nyaeta Mang Aja meulahan suluh.
Pamajikanana nu ngaran BMeh popolah nyadiakeun keur numurung ngadon mumuluk di warungna. Nyimin oge nu tibra sarena kawan tutas capek tea, kahudangkeun ku kabiasaan sok korejag bari kageingkeun ku nu geus strongtreng di dapur, ngulisik lilir bari buru-buru hudang terus kacai anu teu jauh ti dapur. Bangun nepi balegeun budak teh nya. Mang aja ka pamajikanana sabot nyimin kacai. Nilai kenapa semua nama memang kitu. Kolon BMeh bari jongjon nyiksikan bawang. Wah teu lumayan deui warungan teh mun aya nu mantuan deui cara keur aya si Nyai mah. Cek Mang Aja bari ngasur-ngasur suluh. Ah na kudu kumaha ayeuna oge atuh sakadar keur hirup urang duaan mah. Paku anjeunna mah ari geus sok ngarasula bari nginget-nginget nu geus teh. Lain ngarasula ngan moal capek teuing we meureun ari aya nu mantuan mah lain kitu. Kana kitu ngan saha deui atuh nu bakal beunang disambat. Aya adina si Nyai ongkoh cenah geus hawar-hawar aya nu rek miharep. Mun beunang disambat mah budak ieu ge kawas pisingeureun. Ongkoh deui dedengean teh make dek nyiar pacabakan kitu lain. Basa nama nya kitu ngan coba we urang kolongan heula ulah getas harupateun bisi goreng temahna malum budak malangmang mulung kitu geuning. Cek BMeh nyaritana rada ngahuleng sakedapan. Cep Mang Aja jeung BMeh jarempe teu kebat ngobrolna, kapungkas ku jolna Nyimin nu tas dicai sarta terus nyampeurkeun ka BMeh nu keur popolah. Bari jeung teu kungsi dititah deui, terus bae mantuan mangmesekankeun kuy kumeli jeung nyiksik sabehejo pikeun angeun lodeh. Keun we atuh ku embi eta mah calik-calik we Nyai mah. Cek BMeh ngareret ka Nyimin. Pilih bade ngaleueut mah tuh citeh mah tos sayagi. Nyicikeun we ku anjeun tong asana tamu di embi mah. Cek BMeh deui nyaritana lemes rarasaanana asa kasemah. Teu sawios bi biasa ieu di lembur oge abdi mah. Ulun Nyimin bari teu malire kana panyaram BMeh. Da abdi mah ti subuh-subuh teh sok ngaprek we mantuan pun biang di dapur. Angos saparantosna pun biang ngantunkeun mah. Teu kebat nyaritana tayohna asa kasuat deui inget ka bapana. Saha nu mang naheurkeun cai jeung mang nyangongkeun ari subuh-subuh. Berangki itu loba ieu budak tetangga-tetanggana hiraseun. Atuh saha nu ngawulaan rama ayeuna ari dikantunkeun mah ku Nyai, cek BMeh. Duka namung rupina seurih budak tetangga. Ulun Nyimin tunggul bari ngalimba ngembeng cipanon. Dupi rama kana naon damelna? Cek Mang Aja ngareret ka Nyimin. Tani sareng ngicalan gula ka pasar. Gula naon tate gula kawung? Mohon da sok rajin oge nyada pun bapak teh. Ari eta ku kupingan teh bade milari pacabakan sagala leres gitu. Mohon manawi we ari tos tepang sareng pun dulur mah tiasa dijejeukeun. Kana naon we mendakna da ulu putek we di lembur mah kesel sareng sieun ku soldadu nipon deui. Maklum kanu lengoh mah geuning. Tau le hahahoho nya Nyai. Tempas BMeh bari seuri. Tos ngaberi gini kuningal ringkang na oge abdi mah bi. Purhoraah make wantun nyaketan sareng nu sanes. Atuh sindang we ka dieu upami kaleresan tuang saderek teu kapendak mah. Tapi pamugi mah nya kitu sing kapendak we hawa tos heug tebih-tebih di jug-jug. Cek Mang Aja ngolongan. Tang tos dina parengna teu kapendak mah moal ka mana yang ngebujeng margi di dieu mah. Ngaraos asa aya nu dipisepuh. Walon Nyimin hatena tambah ngahelas rusras inget ka lembur sorangan. Bari hirup di pangombaraan can karuhan biheung kumaha. Ari dipitembayan ku gambar nu kieu gebraina mah. Cak beredui ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Belati Demit bagian ke-8 karya S. Sukandar. Insyaallah urang bari sepatebang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nami Haja pamit. Permios.